Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sepuh sadayana jamaah pangawasan manumarwiya alhamdulillah orang sadaya masih dengan nikmat Gusti Allah agaduhan ragi abari ditumpangan nyawa sehingga orang sadaya tiasa patapang laung patapang wajah pamprok dina ieu tempat dina raraga rutinitas orang setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kempelna urang dina ieu tempat sing ngajadikeun wasilah sababiah turunna magfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Teu hilap oge nyaeta ka para pendukung channel Gilang Official anu parantos nyaeta nge-like sareng subscribe-na. Mudah-mudahan teko Allah Subhanahu wa taala tambih-tambih nyaeta kabarokahanana, ditambih-tambih milik rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun tegese utawi ikilah iki iku sewiji fasal. Al ma'u utawi banyu qalilun iku kang setitik, wa kasirun lan utawi banyu kang akeh, al qalilu utawi banyu kang kidik. Ma iku barang dunal kullataini kang ora nana rong kulah. Wa kasirun lan utawi kang akeh kullatani iku rong kulah. Fa aksaru mangka haleleuwih akeh alqalilu utawi kang kidik. Ya tanazzasu iku dadi najis biukuin najasati kalawan tumibane najis. Fihi ing dalem qalil wa illam yataghayyar lan sanajan oranana berubah ia qalil. Al ma'ul kasiru lan utawi banyu kang akeh la yatanazzasu iku oranana kena najis. Illa taghayyaru angin keskala berubah ta'muhu apa rasane ma'u au launuhu atawa warnane ma'u au rihu atawa ambune ma'u. Aslunallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuh sadayana jamaah pangaosan anu marwiya neraskeun hanca kamari masih keneh nyaritakeun tentang susuci. Kamari nyata urang beres nyaritakeun nyata paraduna wudu. Ayeuna nyata nyaritakeun ayeuna ajengan musonif bade netelakeun nyata perkara tentang cai. Kamari mah nyata urang nyaritakeun dina paraduna wudu nyata anu dikumbah. Ayeuna mah nyata alat ngumbahna nyata cai. Bahwasana saur ajengan musonif cai anu sah nyata dipake susuci sam'u miyahin nyata ayat 7. Ayeuna zilu minha tegasna mah nyata cai anu turun ti langit wa huwal mataru nyata cai hujan. Beunang cenah cai hujan kurang pake susuci, beunang cenah cai hujan kurang nyata pake ngalawudu, pake mandi, pake ngisang. Teras wa maul bahri anu kadua nyata cai anu sah nyata dipake susuci teh wa maul bahri nyata cai laut. Ail milhu tegas nama cai asin. Beunang cai laut teh pake ngisang, pake susuci, pakai ngalawudu, pakai mandi gitu-nya. Tanaos cenah eta cai laut asin atuh beunang gitu-nya. Wa maun nahri terus nyata anu kadua cai anu sah nyata dipake susuci teh nyata cai bengawan, nyata cai wahangan. Itu beunang nyata cai wahangan pakai ngalawudu, pakai susuci gitu-nya. Wa ma'ul biri teras nyata anu kaopat cai anu sah nyata dipake susuci. Wa ma'ul biri nyata cai sumur oge sami nyata bisa kurang pake susuci gitu nya.
Wa maul aini cai sumber sami cai sumber ge nyata beunang nyata pakai susuci doang nyata cibinong kan ta cibinong eta cai sumber eta nya urang sok nyebut nyata cai hulu cenanya. Terus nyata anu kagenap wa maul salji nyata cai es. Awas nyata cai es di dieu lain cai es anu dina kulkasnya. Jadi cai es teh nyata cai anu turun nyata di langit kan aya nyata cai es itunya. Wa maul bardi terus nyata anu katujuh nyata cai ibun tah. Jadi cai nyata anu sah dipakai susuci nyata aya 7 hiji nyata cai hujan, kedua cai laut, katilu cai wahangan, kaopat cai sumur, kalau kalima cai sumber, kagenep cai es, katujuh cai ibun. Ta eta nyata cai anu 7 teh beunang pakai susuci. Cai nyata anu 7 teh nyata la yadfa'un najasatu walladzi yadfa'uha nyata nu mana cina cai nyata anu nolak kana najis jeung nu mana nyata anu narima kana najis. Qala al-musannifu al-ma'u fil qanun asy-syar'i ismani ari nyata cai nyata anu narima nyata kana najis jeung cai nyata anu nolak kana najis saur ajengan musannif nyata dina undang-undang hukum syara ismani nyata kabagi dua qalilun wa kasirun hiji nyata cai saeutik wa kasirun kadua nyata cai kasir cai loba. Al-qalilu madunal qulataini ari nyata cai saeutik teh nyata madunal qulataini nyata cai anu urang tina 2 kula bi annaqso min huma akasaro min ritlaini bahwasana tina nyata cai kurang tina 2 kula eta kurang sakumaha. Contohna Mang Ebing nyata boga cai nyata ukuran 2 kula dirompokna. Itu pas gitu nyata disiu ke Mang Ebing pakai ngaliwat tah si cai teh nyata ukuran 2 liter cek Mang Ebing teh dicanda ke Mang Ebing maka kurang nyata cai teh anu ukuran 2 kula lantaran dicandak tadi teh nya ukuran kurangna. Wal kasiru kullatani paksaro jeung ari nyata anu kadua nyata cai kasir nyata cai loba ari cai loba teh kulatan pa aksaro nyata cai anu aya 2 kula pa aksaro atanapi nyata leuwih loba kitu nya. Eta mah cenah ukuran loba teh nyata ukuranna 2 kula atanapi leuwih loba tina 2 kula. Ari nyata timbangan nyata ukuran 2 kula teh sakumaha tina 2 kula. Nyata wa qadruhu ma bil wadni khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi. Eta menurut bangsa Baghdad nyata ukuran 2 kula eta 500 ritel. Terus kumaha cenah urang mah cenah lain bangsa Baghdad. Urang mah nyata orang Indonesia. Ari ukuran nyata ritel bangsa Indonesia sakumaha? Hitungan nyata ritel bangsa Indonesia menurut nyata madhab Imam Syafi'i nyata 216 liter berarti leuwih saeutik nyata tina ukuran sa Baghdad gitu nya leutik dong nya. Ta ukuran nyata 2 liter menurut nyata Imam Syafi'i anu kaprah nyata kurang dipake nyata 216 liter disining bisi cina nyata ngaliteran cina ribu teboga literan ge rek nyen kobakan nyata dirompokna atanapi entos cina sakumaha cina ukuranana segi 4 lebarnya nyata 60 cm tinggi na atanapi jerona nyata 60 cm panjangna 60 cm kali-kalikeun 60 kali 60 kali 60 panjang kali lebar kali tinggi gitu. Kali-kalikeun sabaraha kita? 60 dikali 60 dikali 60 nyata 216.000 cm dibagi nyata 1000 lantaran
saleter eta 1000 sentimeter. Jadi jumlahna eta 216 liter. Lamun hayang nyaho cina nyata literan, dina nyata per kubik, dina nyata panjang kali lebar kali tinggi, 60 kali 60 kali 60, tanyata 216 liter. Terus kumaha cina ieu mah cina nyata berhubung cina nyata tempatna nyata sempit gitu, tapi nyata hayang cukup gitu ta. Mangka nyata ngadamel teh nyata bangunan teh kobakna teh ukuran nyata segi panjang. Jadi nyokotna panjang nak kitanya. Lebarna nyata seeutik kitanya. Kaluhur nyata 60 cm, lebarna nyata 30 cm, panjangna 120 cm, 20 cm. Tinggal jumlahkan 120 dikali nyata 60 dikali 30 sabaraha? 216.000 sentimeter. Karik bagikan tadi teh pan nyata dipayun bahwasana cenah nyata 1 meter eta 1000 sentimeter. Lamun hayang nyawa cenah saleter eta sabaraha? 1000 sentimeter. Jadi jumlahna 216 liter eta lamun uji nyata bangunan gitunya. Terus nyata wahuk alqalilu hukmuhu yatanajasu biqu'in najasati. Ari nyata hukum cai saeutik bila mana cenah nyata kadatangan nyata najis teh mangka nyata jadi mutanajis mangebing cenah boga cai saember luk nyata beurit cenah ragragan eta cai anu aya saember teh kumaha cenah mangka jadi mutanajis. Wa illam yatagoyar kumaha cenah cak mang ebing teh aja ieu mah cenah nyata henteu berubah. Di ambuan ku mang ebing nyata henteu bau gitu. Di elem ku mang ebing henteu pahit gitu. Di deuleuan ku mang ebing henteu rubah gitu nyata warnana. Wa illam yatagoyar sanaos cenah nyata henteu berubah eta nyata tokmu rasana au launuhu atau warnana au rihuhu atau warnana gitu nyata teu berubah gitu nya tetep nyata kasutna mutana. Lantaran cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khubsan. Cek Kanjeng Rasul idza balagal ma'u qullataini bila mana cenah nyata datang kana eta cai anu ukuran 20 lam yuhmil khubsan mangka nyata cai nyata anu 20 teh henteu nyata mengandung najis gitu. Cek hiji riwayat mah nyata lapad hubsan teh nyata kecapna nasan nyata lain hubsan nyata najis gitu. Idza mafhumahu annama dunaha yahmilu hubsan. Jadi pemahamanana kan tadi nyata cek Kanjeng Rasul idza balagol ma'u kulatai nyata ukuran dua kulah pan ieu mah keur nyaritakeun nyata sakulah encan dua kulah pemahamanana anna maduna hayahmilu hubsan bahwasana cenah cai anu kurang tina 2 kulah yahmilu hubsan mangka nyata mengandung najis gitu. Lamun 2 kulah mah henteu gitu. Lamun 2 kulah tina nyata katibaan najis kadatangan najis gitu mangka henteu najis. Lamun nyata kurang 2 kulah mangka nyata yahmilu hubsan nyata mengandung najis gitu. Tapi nyata henteu sakabeh tina nyata najis teh nyata nganajisan, henteu sakabeh nyata najis teh nyata ngajadi mutanajis gitu. Tapi aya tina nyata najis anu dihampura gitu, anu dimaaf gitu. Nu kumaha tina najis anu dihampura? Kamaitatil ladza malah hasailun seperti nyata bangke anu nyata henteu ngocor getihna sepertina nyata laleur atanapi nyata kalajengking gitu nya. Dek bae mang ebing cenah nyata dirompokna nyata gaduh cai nyata dasar masa ember-emberna cak mang ebing teh. Dek bae nyata cak cenah ragrag nyata kana eta ember gitu. Kumaha eta?
picen teh cak-cakna pake caina itu dihampura eta mah lantaran nyata getihna teh ya nyata henteu ngocor gitu. Aya deui cenah nyata najis anu henteu katempo nyata najisna. Aya nyata najis anu henteu katempo najisna nyata dihampura deui. Contohna kumaha nyata laleur. Kan laleur nyata kaprahna laleur eta nyata sok nyata ngagumbrang nyata kana nyata anu najis contohna nyata anu bau-bau kitu pan manehna sok ngagumbrang kanu kitu dek bae manehna nyata hiber nyata kadeukeuteun bahamim pas nyata kitu nyata luk bae nyata kana kopi kumaha eta lamun kitu nah piceun bae eta malaleurna kitu nya. Nah, tapi nyata beda lamun kieu mah Mang Ebing cenah nyata iseng nepakan laleur. Pas nepakan laleur luk itu Mang Ebing nyata sangaja nyata kana kopina dibalangkeun. Namun kitu mah nyata teh dihampura. Mun kitu mah lantaran sangaja ari manehna nyata nyemplung sorangan mah beunang ku urang nyata dipikeun laleurna diinum tapi lamun sangaja mah teu beunang gitu nya. Teras nyata wa maul kasiru layatan jasu nyata anu kadua nyata cai kasir nyata cai loba. Wa maul kasiru layatan jasu ari nyata cai loba teh bila mana nyata katibaan nyata najis, bila mana nyata nyemplung nyata najis, dina cai nyata ukuran 2 kula illa tagoyyara ta'muhu mangka nyata cai nyata anu ukuran 2 kula teh bila mana kat kana najis layatana jasu eta henteu nyata henteu najis kitu nya. Contohna Mang Ebing tadi teh boga nyata kolam boga nyata kobakan ukuran 2 kula luk bae nyata najis nyata rag nyata kadinya layatana jasu henteu najis gitu. Terkecuali illa idata ghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu terkecuali nyata berubah ta'muhu nyata rasana gitu aw launuhu atawa nyata warnana aw rihuhu atawa ambuna pas nyata di ambuan ku Mang Ebing bau gitu makanya nyata jadina lantaran cek Kanjeng Rasul teh tadi idza balagul mau kullataini lam yuhmilhu hubsan bila mana ukuran 2 kula katibaan cenah nyata kuna lam yuhmal hubsan maka nyata henteu mengandung najis ukuran 2 kula tapi lamun berubah tadi teh lain deui ukuran berubah mah caina mah suci ya caina mah suci tapi teu bisa nyucikeun suci caina tapi teu bisa nyucikeun sakitu panginten nyata dina masalah cai punten bilih bisi nyata aya nyata pembacaan anu kurang kaharti dina masalah nyata pembacaanana atawa nepi dina surahanana hoyong dihapunten. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.